Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng anu kasangakeun dina waktos anu perantos tangtos. Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara tiasa nyugemakeun. Dongeng ieu judulna Musuh Warisan karya Kileuksa. Para wargi anu mulia atuh mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Oge pamugi para mitra aya dina kaayaan sehat wal afiat. Salamina kaingin panang tayungan Allah anu maha kawasa. Para wargi sadaya, kasehatan mah para mitra. Karaos nikmatna ku urang teh kasehatan teh kitu. Pami urang sehat karaos nikmatna hirup teh para wargi. Teu benten keur gering. Nah gitu damang mah geura mangga atuh ngahaja loba cenah daratang sok sanajan barang kirim oge ngirim bakakak hayam anu ngirim opor jeung sajabana. Nah dateungeunah we cenah para wargi. Ya paribasa cenah ieu. Dahareun asa tatal cai asa tuak bari teh inumeun asa tuak bari sanes bobodoan keur teu damang mah kitu. Nah tuh sia cenah ngirim deulin keur sehat. Keur sehat mah tara nu ngirim nu para wargi. Aduh mangga ngamung sok sanaos kitu cek paribasana dahar karo uyah. Ih, cenah we senang para wargi. Nikmat we karasana. Kitu moy para wargi sadaya janten kasehatuna perlu pisan kumargi kitu kedah dijaga, diraksa sareng dijaring. Anu sanes mah moal ngaraksa sareng ngajaring ngarumat awak urang sorangan, iwati ku urang sorangan. Mangga para wargi sadaya wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Musuh Warisan. Atuh musuh warisan upami teu lepat teh parantos dugi kanalika Rojana Kang Ikung Mang Sorban teh parantos nganung kacurigaan kacida ka Citrasena. Anu mana harita Citrasena didatangan ku tukang dagang saleresna mah Ki Jured para wargi tukang dagang teh mangga urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna ieu dongeng. Mang Jaya sareng Kileuksa ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Anu saterusna Mang Sorban tuluy nyarita. Yang Ikung kitu deui karojana ulah diadap oi. Si Citrasena teh boke jelas matak nyurigakeun ka urang kitu. Ulanjaran kitu jung arintip kuduaan. Kade sing ati-ati bisi kanyahoan ku si Citrasena. Kabeneran geus ampir reupan ieu teh tere sareupna. Sok talingakeun musuh. Bahaya ieu. Berageura arinit ayeuna keneh. Cek Mang Sorban bari neuteub kanu duaan. Sedengkeun batur-batur anu sejen tinggal ringeuh teu ngartieun. Tapi teu aya nu wani nyarita carolohok bae neuteub ka Mang Sorban. Ari Rojana jeung Kang Ikung teu ngaromong deui kalah kajung, duanana narangtung sarta terus ngalaleos ningalkeun Mang Sorban sapara kanca. Leumpang nagagancangan ampir setengah lumpat. Ari nu disorang ngahaja mabal mapai kebon eurih. Anu paslang jeung tangkal jarong nu dimaksud sangkan teu kanyahoan ku Citrasena jeung hayang buru-buru anjog ka tempatna si Jured. Lantaran harita teh si Jured memang geus ngadagoan di handapeun tangkal angsana. Di palebah dinya memang rada bunyi lantaran loba kakayon anu daunna garomplok. Di sisi jalan rajeg tangkal juar jeung turi. Ari Citrasena leumpang rada salse wae sabab teu boga kacurigaan naon-naon. Katambah-tambah mapai jalan anu rada muter lamun dibandingkeun jeung anu disorang ku Rojana mah. Rek teh kitu kumaha da puguh Rojana mah geus heubeul ayana di Ciborelang, jadi geus apal kana seluk-belukna di eta tempat. Teu kungsi lila reg Rojana ngarandeg heula leumpangna, pok nyarita ka Kang Ikung lalaunan. Kang Ikung, tempo tuh handapeun tangkal angsana. Si Jured teh eta lain. Cik sidikeun heula ngarayakin. Cek Rojana bari nunjuk ka palebah tangkal angsana anu memang didinya aya si Jured. Ari Kang Ikung gancang neges-neges jalma anu keur diuk bari nyang hareupan besek urut wadah paparabotan. Barang geus sidik pisan pok Kang Ikung ngajawab estu yakin pisan sabab tetempoan jelas pisan harita teh. Bener eta teh si Jured nu tadi dagang bedog. Yu urang deukeutan meungpeung si Citrasena can anjog kadinya. Lamun kapiheulaan mah moal kadenge kabeh obrolanana. Urang nyalingker bari nyumput. Pokona mah urang ngalingakeun we kumaha obrolan manehna. Si Kang Ikung bari ngalengkah lalaunan.
nihulaan Rojana bakat kutu sabar. Pok Rojana nyarita deui. His, ulah kadinya jalan atuh Kang. Sabab bisi katempueun ku si Citrasena. Tah turun kana gawir. Terus dodongkohan mapai eta tah. Sisi solokan leutik sok turun ti heula. Rojana tutunjuk nuduh ke jalan nu katimang hade. Atuh Kang Ikung teh ti loba deui catur gancang we turun kana gawir. Nurut kana kahayangna Rojana sabab memang bener lamun hayang demit mah kudu kahanap. Karayap Kang Ikung turun lalaunan bari muntang kana akar. Sabab batu tincakeun teh leueur kulukut basuh. Sanggeus nepi kahanap terus lempang bari dongko mapai solokan nu dituduhkeun ku Rojana. Delila Kang Ikung jeung Rojana geus tarpi katukangeun si Jured anu keur cumagug diuk. Tapi ku si Jured mah moal kacirieun sabab kahalangan kudang dauna nu kacida kandalna. Padahal angangna moal leuwih ti 2 meter, gek Kang Ikung jeung Rojana dariuk luhureun akar kalapa nu ngampar. Duana ngadedempes bari panon nyidikeun ka jalan. Delila oge kurunyung Citrasena datang bari ngajingjing peso cukur anu geus potong. Barang srog si Jured meuli curing hak bakat ku bunga. Jigana bae lamun lain keur nyamar mah moal buru ngagero ngabagiakeun ka Citrasena. Tapi hari tambangan ukur ngacungkeun 2 leungeun bae jiga nu rek ngarangkul. Barang geus deukeut pisan jung si Jured nangtung terus ngarontok ka Citrasena bari nyarita rada ngaharewos. Tapi kadenge keneh kunuduaan mah. Aduh, bagea ujang. Kumaha sih pagawean teh? Hampura memang teh telat ka dieuna. Ari sabab sakuruna mah minggu nu ka tukang. Tapi kakara menang dagangan ayeuna jadi pokona malah ku dagangan kahalangan teh. Tanda telat mang teh ujang. Wah, teu naon mang telat saminggu mah. Tapi engke deui mah nya kudu pas sabulan sekali sabab si kuringna teu sayagi keur laporan. Ngan aya untungna Mang Jured rada telat teh sabab sabenerna mah kuring oge saminggu nganggur. Lantaran si Supalana teh keur eueuh lilana saminggu. Ceuk Citrasena bari gek diuk digireun besek si Jured. Atuh gek si Jured oge diuk dina urutna terus duanana pating laliuk nempo heula kaayaan bisi aya jalma sejen. Sedengkeun Rojana jeung Kang Ikungan ukur silih reret bari silih kiceupan. Geus kitu terus marasang daun ceuli jeung panon ngawaskeun ka si Jured jeung ka Citrasena. Tekung silila pok si Jured nyarita sora kadenge rada tarik jigana pedah ngarasa aman da teu aya batur. Kumaha? Kayan paguron si Supala teh jang? Nah, geus aya nu turun jurus-jurus anu matina. Jeung aya sabaraha deui muridna teh? Cek si Jured nyarita meuni jelas pisan. Kadengieun ku Rojana jeung ku Kang Ikung. Barang ngadenge kitu Rojana ngacungkeun jempol bari ngareret ka Kang Ikung. Ku Kang Ikung dijawab ku ungeuk minangka ngarti. Terus duanana ngawaskeun deui ka Citrasena, pilila pok Citrasena ngajawab. Mang Jured, perkara jumlah murid kuring teu bisa nerangkeun kalayan yakin. Sabab sawareh masuk barali ka imahna masing-masing. Ari nu matu di pondok mah nya aya kira-kira kana beleup 60 majigana. Nganu pangartina geus dianggap budak teh teu pati loba mang, paling-paling lah saukur 20 urang. Dan sejen mah kaitung alanyar kene. Keuyeub apu jadi teu pati ngabahayakeun. Sedeng ngaran-ngaran sawareh nu geus aya di catatan eta emang tah. Ari perkara jurus-jurus jeung laporan nu sejen mah moal bisa dicaritakeun di dieu mang. Sabab eta mah kaitung perkara penting. Samemeh Mang Jured nyaho kudu kanyawan heula ku Aki Nagasuni. Tah, kulantaran kitu bikeun ieu yeuh. Cek Citrasena terus luak lieu heula. Sanggeus ngarasa aman ku siwel ngaluarkeun kertas nu dipintel-pintel. Sok dibikeun ka si Jured bari nyarita deui lalaunan. Tah, bikeun we surat ti kuring nya Mang nya. Dina surat geus diterangkeun sagala rupa kaayaan di paguron si Supala. Malah pakarang-pakarang nu arampuh geus ditulis dina ieu surat. Kade sing apik neuneun Mang. Cek Citrasena bari luak lieu sedengkeun surat ti manehna geus dirawatan ku si Jured. Bari ngasupkeun surat kana saku baju pok si Jured nyarita. Sora rada tarik jeung semu gumbira pedah geus hasil maksud. Tong salembang jang. Ye surat tangtu kumang bakal dijaga kalayan aman. Sarta ayeuna keneh sanajan penting mangrek terus miang we ka Ciloa Kemar nempungan Juragan Nagasuni.
sabab geus asak badami jeung tuang Rama yen mang moal nyimpang heula ka Cihaur kitu. Tetela anak buah si Supala teh barodo nya jang ya. Cek si Jured bari nyengir. His sabalikna mang murid-murid si Supala teh saenyana mah palinter jeung tarang dinas. Pomo nu ngaran Mang Roda mah sanajan caritaana sok jiga bencelang-benclung tapi pinuh ku pangaweruh. Manehna geus bisa ngubaran nu tatuparna ngan saukur ku diurut. Loba akalna jeung tara babari Pondok Pangharapan deui. Salilana teu boleh sumanget jeung gembira. Nah ieu perkara teh mangrupa hiji kakuatan nu hese dielehkeunana. Sabab sanajan ilmu luhur lamun bari Pondok Pangharapan mah gagal. Tapi ari murid-murid si Supala mah eueuh istilah Pondok Pangharapan. Sandiwara urang teh teu kapanggih lain hartina murid si Supala barodo mang, tapi maranehna mah sagala rupa teh pinuh ku perhitungan. Nu matak omat sing ati-ati mang, ulah rek dianggap enteng ieu pagawean teh. Cek Citrasena bari neuteub ka si Jured. Kumanehna mah geus karasaeun kumaha rekepna pertahanan paguron monyet bodas. Ari si Jured barang ngadenge caritaan Citrasena meuni umbut-umbutan bakat ku kataji. Tapi kulantaran adat-adatan si Jured mah sok hayang menang sorangan, pok nyarita semunggahina. Wah, nah make kudu jadi pikiran nu kitu mah. Tong salembang dina oge nyang hareupan perkara sakitu. Naon istimewa si Supala bari na oge. Ulah sieun ujang, tuang eyang mah paling oge saketapeun manusia pantar si Supala mah. Piraku ujang diterang kana kagagahan Juragan Nagasuni. Sakitu teh ngan ngandalkeun suku hiji jeung leungeun hiji. Komo lamun suku jeung leungeun jejeg. Digana mah teu kudu ngaluarkeun tanaga pikeun ngancurkeun paguron si Supala mah. Kitu cek pikiran Mang Majang. Cek si Jured. Nyarita kitu teh bari pepeta atuh Citrasena rada reuwaseun ngadenge caritaan si Jured. Lantaran kaitung gagabah si Jured teh mangkaning nyarita di daerah musuh. Sabab sanajan kumaha bae oge rasa sieun jeung hariwang mah boga Citrasena teh. Pok manehna nyarita. Waduh, jorok teh caritaan mang. Sok kitu si Mang mah. Mang Jured kudu dipikir sing asak atuh. Ieu teh pan aya di daerah musuh. Kumaha lamun aya cak-cak bodas, apan matak bahaya mah. Geus sakitu emang. Jung geura mulang ka ditu bisi poek manten. Tepikeun salam hormat ti kuring keur bapanya jeung keur ka aki. Doakeun sangkan salamet kitu. Cek Citrasena bari jung nangtung lalaunan. Ari si Jured pok ngajawab. Meres jang lah. Gene ku mamang lah. Mangalah di kantun. Mangga ku pumanya. Jawab si Jured bari gap kana tanggunganana. Rigidig bese kosong teh ditanggung terus si Jured ngaleos. Ningalkeun Citrasena nu keur ngajanteng ngawaskeun nu indit. Hate Citrasena karasa pating sarbelak jeung pating seredet ditinggalkeun ku si Jured teh. Tapi bubuhan para mitra Citrasena geus asak warahan ti Nagasuni. Hatena moal ku atah-atah sabab geus diwarah. Nyaeta para mitra manehanana ku Nagasuni. Nagasuni teu resepeun lamun boga incuna epes meer. Telila dur sora bedug di masjid geus ditakol. Horeng geus wanci magrib harita atuh leos Citrasena ngaleos ngajugjug ka pondok. Kitu de rojana jeung Kang Ikung harita teh pating koloyong lalimpang. Terus ngajugjug ka pondok. Tapi supaya teu kanyahoan ku Citrasena jalana mabal kanu leuwih jauh. Citrasena mah ka kulon sedang rojana jeung Kang Ikung mah ka beulah wetan. Para mitra anu mulia, heuleut sawatara waktu rojana jeung Kang Ikung geus tepi ka pondok. Gancang duanana kacarai, terus rurusuhan muru ka masjid pikeun ngalaksanakeun salat magrib berjamaah. Tekung silila antarana kurunyung deui Citrasena manehna ge sarua gesat-gesut muru kacai jiga nu heueuh. Terus ka masjid ngilu babarengan salat magrib. Waktu rojana jeung Kang Ikung katu Citrasena arinit, Mang Sorban geus asak badami jeung Mang Roda. Yenena peuting eta rojana jeung Kang Ikung kudu ngadeuheusan ka guru anom Supala. Alesanana rojana rek dititah ngomean Jamparing ku Bah Purwana. Lantaran rojana mah karesepna kana Jamparing, ari Kang Ikung bubuhan geus apal kana ngurus kuda, ku Supala rek dibere tugas pikeun ngurusi pasar. Kuda tunggang paragi Supala. Atuh barang bubaran salat pok Mang Roda biantara tarik naker. Dulur-dulur sakabeh, ke sabar heula ulah wae katarurun di masjid. Kuring rek nepikeun heula amanat ti juragan guru ka sawatara jalma di antarana bae Kang Ikung jeung rojana dihaturanna linggih ka bumi Bah Purwana.
aya tugas nu kedah dilaksanakeun kuduaan diantara anak baik Rojana dipiwara ngomean Jamparing kagungan Bapurwana ari Kang Ikung di papancenan ngurusi pasar ku juragan guru ari Citrasena jeung Mang Sorban kabeneran pisan kudu ngarona sapangeus lemur sakitu tugas dikuring sok laksanakeun samemeh waktu isya cek Mang Roda bari jung nangtung terus turun ti masjid gancang sarerea tarurun nuturkeun Mang Roda lantaran peuting eta aya acara latihan silat tempatna di lapangan Parantingangon kuda latihanana ngahaja teu make lampu lantaran keur ngabiasakeun tarung dina poe ari Rojana jeung Kang Ikung terus jangdan serta tuluy ngajugjug ka bumina Bapurwana Mang Sorban jeung Citrasena ngamimitian ngider lembur ari Mang Roda paparentah heula sangkan lobaan arinit kalapang di luluguan ku Sobiri ngan regu nu biasana dipingpin ku Rojana kapaksa diwakilan kudu sejen sabab geus ngabaku lamun rek ngayakeun latihan sok dibagi regu sakumaha bistina sanggeus paparentah gancang Mang Roda ini muru ka imah Bapurwana dituturkeun Rojana jeung Kang Ikung sedang nulobaan ngalut arinit muru ka tempat latihan ari ponok dijaga kurona prawitra kurona duaan tekung sililas rog Mang Roda anjog ka golodog imah terus asup ka jero imah barang breh tete geus nyampak Bapurwana supala Kang Ikung jeung Rojana gek Mang Roda diuk bari pok nyarita oh juragan lah kitu deui kajang supala supados teh seueur deui yang kolong kana waktos nuhun cumaga urang ngawitan atuh margi anu diperyogikeun teh mung saderek Rojana san saderek Ikung wungkul teh kulan cek Mang Roda bari neuteub ka supala jeung ka Bapurwana nu pangheulana ngajawab Bapurwana minangka sesepuh pek atuh ngamimitian kaynya keun abah marek nyakian bungkul moal ngilu itu ieuna sok we kadinya sok jang geura buka babadamian teh ngada terereng se saur Bapurwana bari ngareret ka supala mangga ama ayeuna mah kieu Mang Roda kulantaran anu boga pokal hayang ngayakeun riungan teh Mang Roda jadi ieu babadamian teh sakalian buka ku Mang Roda saban pan abdi mah tacan terang kana pasualan nu rek dibadamikeun aya naon atuh atawa rek usul naon mun laporan rek laporan naon sok terangkeun ka abdi Mang Roda cek supala bari ngareret ka Mang Roda tapi Mang Roda can waka ngajawab manehna kalah ka ngahuleng jiga aya nu dipikiran teu lila ret Mang Roda ngaret ka Rojana oge kapang apok Mang Roda jeung Kang Ikung pok Mang Roda nyarita jang supala emang memang ngahaja ngatur riungan teh ari anu dimangsa teh aya hiji pasualan nu perlu dibadamikeun demi ngajaga keamanan jeung katartiban paguron urang ari nu jadi pokok pangkalna mah ieu teh kieu ieu samemeh panon pesurup Mang Sorban laporan ka Mang yen di jero awak urang aya panyakit lamun diantep tangtu bakal ngaruksak ka sarerea mun disebut panyakit anu berat teh mah kanker cenah disebutna teh ari pikeun bahan pertimbangan urang Bandungan ya laporan ti saderek Rojana sareng saderek Ikung kitu pamaksaan teh jang supala kumaha ginten-gintenna cek Mang Roda bari nunjuk ka Rojana jeung ka Kang Ikung nah perkara naon Mang cicik bejaan heula atuh abdi urang Bandungan we atuh salengkepna jang sok geraguar pangalaman engke kakara urang pedar nu salengkepna sok atuh geraguar kadinya pangalaman teh Rojana cek Mang Roda bari neuteub ka Rojana puguh Rojana rada ngarenyag sabab teu disangka sacongo buuk kita dina bakal ditanya kitu tapi kumanehna ge geus kapikir tangtu ieu hiji cara anu lantip sangkan teu bocor kanu sejen teu lila Rojana ngajawab semubungna mangga abdi bade didadarkeun ayeuna kieu geura juragan guru kamari pasosonten di sim abdi teh nanakan Citrasena nuju nyerat dina kertas sacelir kalakuan teh es tumatak nyurigakeun pisan atuh tadi waktu pasi siang abdi teh ngiring nyaksian basa Citrasena diadukeun sareng Kang Ikung hasilna teh matak leuwas juragan sareng matak nyurigakeun margi Citrasena parantos biasa ngalubukeun Kang Ikung ngan sakali tonyo mangkaning dugi kang ngutah-ngutahkeun getih hirup atuh nu katiluna sateacana magrib abdi sareng pun Ikung parantos menakan Citrasena nu ngobrol sareng si Juren dupi lalakon salengkapna mah kieu juragan cek Rojana
Bari teu loba catur derekdak nyaritakeun pangalaman waktu ngintip caritaan Citrasena jeung si Juren. Sakur anu kadenge jeung katempo kabeh dilaporkeun ka Supala. Puguh Mang Roda jeung Bah Purwana meuni carolok baka ku kaget. Ngan Supala anu katempo ayem bae teh. Bubuhan geus nyaho ti samemehna Supala mah. Nyaso teh diantep hayang yakin heula sarta hayang aya bukti jeung saksi sarta teu hese ninakna. Sabab ari ditaraga kalawan kasar mah matak ngaragrageun wibawa Supala. Ari geus puguh kaayaanna moal hese menerkeunana, komo ari geus kasaksian ku jalma leuwih ti dua mah beuki yakin bae. Rojana saberesna nerangkeun pangalamanna terus mungkas caritaan bangun anu reueus pisan. Sakitu pangalaman jisim abdi teh juragan guru. Sagala rupi anu disangemkeun teh estu saujratna, kirang teu dilangkungan. Kamu ngayakinkeun Mamang taros pun ikung margi sasarengan ngabandungan oge sakitu mah pihatur teh juragan. Cek Rojana bari ngareret ka Supala. Terus nunjuk ka Kang Ikung beres Rojana nyaita pok disambung ku Supala. Oh jadi kitu nya. Teu sangka urang teh bakal kacolongan ku musuh. Tapi teu naon ari geus mah sabab lamun manggi hiji perkara belah ngan ditingali tina karugianana bae. Lantaran tina karugian sok timbul hiji kauntungan. Memang kadang-kadang sok teu karasa ku urang teh. Contona tina kajadian ieu lamun ku urang ka urang teu aya musuh anu nyusup mah cantang tu urang sadar yen urang teh keur diancam bahaya. Da cacak lamun ujug-ujug burudul memusuh teh ngajorang tang tu urang teh meureun bakal leuwas jeung kaget. Nu akhirna kurang kawaspadaan. Tah, ari kieu mah kajadianana urang bisa hati-hati jeung bisa ngatur kekuatan pikeun ngahadang datangna musuh. Ku ayana si Citrasena mebus ka urang ngarupakeun hiji hal atau hiji pecut sangkan hartina mah urang leuwih ningkatkeun kawaspadaan. Sajabati kitu urang jadi nyaho yen paguran urang teu diancam hiji bahaya tah sakitu nya Kang Ikung. Kumaha pamandangan Kang Ikung dina nyang hareupan pasualan ieu? Sajabati kitu naon deui kalakuan Citrasena nu matak nyurigakeun teh? Akur henteu jeung katerangan Rojana, cek Supala bari ngareret ka Kang Ikung, gancang ku Kang Ikung dijawab. Ai saya keterangan Kang Rojana teh leres. Nah, akur sareng nu kasaksian ku Akang. Atuh sajabati kitu Akang sering manggihan Citrasena misahkeun ieu ti loba. Terus manehna sok putrat kotret dina kertas ngagambar nu teu pikahartieun. Beres putrat kotret sok terus disakuan jiga nu penting. Ari pamadegan Akang dina perkara ieu nya langkung se Citrasena dipiwarang mulih we sakitu pamenak Akang mah. Cek Kang Ikung nerangkeun pamanggihna ngeunaan Citrasena. Barang ngadenge katerangan kitu ti Kang Ikung, Supala jeung Mang Roda silih rerek bari gogodeg teu lila pok Supala nyarita deui. Nganuhun Kang Ikung. Lamun kitu mah beuki yakin atuh yen di urang aya panyakit. Keun lah teu kudu gemprot jeung teu kudu salempang. Sabab hal ieu teh geus aya dina panadingaan kuring ti baretok keneh. Saenyana mah Citrasena teh ku kuring oge geus kakeupel kalakuanana. Malah sagapa tujuanana geus kaambe ku kuring oge. Tapi kuring teu bisa gagabah dina nindak. Sabab lamun salagoto jeung teu make perhitungan mah matak nyilakakeun ka urang. Lainna geus yakin geus aya bukti kalawan aya saksi yen Citrasena jelas di mata-mata musuh. Hiji telik Indra Jala. Ngan sok sanajan geus yakin oge tetep dina ninakna lah sagawaya. Atuh usul ti Kang Ikung sangkan Citrasena dikitabai memang katarima ku kuring. Sabab memang kitu niat kuring oge, tapi kudu lantip dina ngalaksanakeunana. Ari nurutkeun Mang Roda kumaha? Supala bari ngareret ka Mang Roda nu keur ungguk-unggukan. Ari kanggo Mang manggiringan we tujang lah. Tapi ari nurutkeun kana nafsu mah pagayah yang nampiling Mang teh. Malah lamun bisa mah paehan we si Citrasena atuh. Tapi lamun dipikir deui kana rasa kamanusiaan mah asa kurang cocok jigana teh lamun dipaehan teh ujang. Jadi ayeuna malah kumaha ka hayang ujang we lah. Bade di kitu bade di kieu ge lah. Mang manggiringan we. Ngan omah tuh antep kitu tajang ka hayang Mang teh. Cek Mang Roda. Bari netep asala pikiran Mang Roda teh ayeuna mah aya kamajuan. Sabab biasana rada barangasan jeung sok hayang dinae.
bubuhan ruruntuk garong bahan si Barjat ya atuh baheula. Tapi kulantaran geus asa kuarahan ti supa, rasa kamanusaanana leuwih kana jeung dina sagala rupa pagawean pinuh ku perhitungan teu lila pala nyarita. Puguh hari nurutkeun hawa nafsu matang. Sabab nu kasebut tama-tama boro-boro nu geus yakin dan kakara dicuriga gesok meunang hukuman dibatur kitu. Tapi ari pikeun urang malah ulah wakan urutan nu kitu. Susugan we si Citra Sena aya keneh omeanana. Sabab lamun aya cak bisalah terus dibinasa, sarana atuh. Lantaran ngaragakeun pati mah kudu saimbang jeung dosana. Sedengkeun apan Citra Sena mah can ngarugi ka jiwa. Sabab kaburu kapan aja lamun geus loba nu ajal, eta mah bisa bae dilaksanakeun hukum. Adi kaputusanna mah ayeuna mah urang kita kalawan basa jeung perlakuan adi mana manehna mancangah jeung cara urang temerakeun kasalahanana. Aya satuju henteu. Tema titeup ka Mang Roda Kakang Ikung. Memang dina hal eta mah parangan demokrasi teh rupina mah digunakeun. Sok sanajan supala teh hiji pamimpin anu memang ku anak buahna, tapi dina ngaranna mutuskeun hiji perkara teu wae musyawarah pikeun mufakat. Di antarana para wargi atuh kita ge Mang Roda jeung Kang Ikung diteuteub ku rojana, diteuteub ku supala mahua jep sajongjongan aya nu nyarita. Sareng mikir pijawabeun, padahal tinggal nyebut satuju lamun satuju, tinggal nyebut teu satuju lamun teu satuju. Tapi jika nabai rada susah menalana, sanggeus rada lila Roda ngajawab. Ari kanggo pun mang mah tadi kita disanggemkeun. Yen sagala rupi nyangakeun ka Jang Supala. Apa ngalersan ieu nya tangtos pun mang geus satuju jang. Cek Mang Roda bari ungu. Teu lila disusul ku Rojana jeung Kakung meuni bareng nyebut satuju. Geus kitu mah pok Supala nyarita ka karuana. Dupi amah kumaha nah kinten-kinten sados sareng emutan abdi. Cek Supala naros kabah Purwana. Sanajan pah Purwana teh geus sereng tetep ku Supala mah dipentak ka saluyuanana. Sabab Supala teu weleh ngarhormat kanu jadi kala. Sabada bah Purwana dipentaan tinimanganana ngeunaan urusan Citra Sena ku Supala. Salajengna bah Purwana cumarita. Alus teh anaking. Memang kudu kitu ari nyang hareupan musuh mah. Kudu asak sasar, kudu hati-hati jeung kudu taliti. Sok sanajan sifatna musuh, ulah dinya nyeri teuing ari jalan nama ai jalan mah. Sabab anu dimusuhan ku urang teh pan kalakuanana jeung patekanana nu jahat. Lamun ku urang dilawan kalawan bijaksana mah sugane bakal babalik pikir nu akhirna bakal nguntungkeun ka diri urang. Nya tenguntukeun ge atuh ulah-ulah ngabahayakeun ka urang. Lantaran hiji musuh teh ku urang kudu dititenan heula ka sang tukangna atawa asal usulna. Contona si Citra Sena. Apaan eta teh hiji jalma turung mara keneh can pernah nyieun codeka, can pernah nyieun kasalahan ka urang, tapi nah ku urang bet dianggap musuh. Ari jawabanana bungan cenah ngabahayakeun jeung nyederatakeun ka urang. Tapi urang ge kudu asak dipikir. Yen anu boga tekad teh goreng, nu tekad goreng namanya da nu luhurna. Tayalian Iwati Mat Jalil nu jadi bapana jeung Nagasuni nu jadi akina. Alhasil si Citra Sena mangan saukur hiji boneka nu dipake alat ku Nagasuni katut Mat Jalil. Ari ceuk kahayang urang mah jika tu ari musuh teh ulah diwariskeun. Tapi da memang geus kitu kaayaanana. Urang we sing asak ini mangan sangkan ulah ngorbankeun jalma anu teu boga dosa. Malah lamun bisa masih Nagasuni jeung Mat Jalil teh kudu ditalukeun ku carita. Sangkan bisa babalik pikir, ulah terus-terusan ngayakeun mumusuhan. Tapi lamun teu bisa mah nya kapaksa lawan ku kasar. Jeung kitu ta pamanggih abah mah ujang, saur Bah Purwana. Bari niteup ka Supala, pok Supala nyarita deui. Leres kitu pisan ama. Ku abdi ge teu kinten kahartosna eta perkawis teh.
Hatur nuhun kana pibejang ti ama. Insyaallah abdi bade usaha satekah pola kanggo ngalaksanakeun pibejang ti ama. Cek supala bari regeureun heula nyaritana terus ngareret ka Mang Roda sarta pok neruskeun deui caritaanana. Mang Roda, ayeuna mah babadamian teh urang pungkas we nya. Mangga ayeuna urang sami-sami ngajugjug ka lapang kanggo ngalaksanakeun latihan. Atuh enjing kapaksa latihan teh pare heula margi urang mereskeun heula perkara Citrasena. Tos sakitu Mang, cek supala bari terus singkil ari Mang Roda pok ngajawab. Mangga atuh ngiringan jang. Kang Ikung Rojana ayo urang nuturkeun batur ka lapang euy. Lantaran lamun teu ngilu bakal rugi aranjeun teh sarta bakal katinggalin pelajaran ieu teh. Cek Mang Roda. Atuh para mitra terus Mang Roda pamitan ka Bah Purwana. Kitu deui Rojana jeung Kang Ikung pamitan ka Bah Purwana terus tiluanana arinit ngajugjug ka lapang tempat latihan ngan supala nu initna pandeuri. Kocapkeun di perjalanan boh Rojana boh Kang Ikung sarua pada ngarasa penasaran lantaran kumaraneh nama teu kanyahoan yen eta perkara teh geus nepi ka supala. Pok Rojana nanya ka Mang Roda. Mang Roda, nasaha nu ngalaporkeun yen kuring ngintip Citrasena? Na Mang Sorban kitu atawa Mang Roda? Cek Rojana bari tetep leumpang nuturkeun Mang Roda nu leumpang ti heula. Nah bagi kudu heran jang Rojana. Sakabeh obrolan maneh jeung Kang Ikung kadut Mang Sorban geus nepi ka jang supala samemeh aya anu laporan. Sabab lamun dina lalakon wayang mah jang supala teh boga hiji ajian nu disebut Sabta Pangrungu. Ta eta teh ajian Sabta Pangrungu teh dipiboga ku Gatotkaca kitu. Jadi sagala rupa obrolan urang anu teu hade teh bakal kanyahoan tanpa aya nu ngalaporkeun. Malah samemeh eta kajadian kieu ge yeuh. Mang teh geus dibejaan ku jang supala yen anu ngaran Citrasena teh dicuriga ku anjeunna. Lantaran geus kanyahoan ti mimitina nyaeta dibejaan ku juragan guru sepuh ti Banyuwening. Ki Banyuwening teh matak ti mimiti ayeuna mah ulah gagabah nyari teh euy. Sabab bakal kanyahoan bae ku jang supala. Nya so teh tara dina naon da puguh teu resepeun nganiaya ka sasama guru urang mah. Malah musuh ge kapan diingu ku jang supala mah. Tapi lamun geus ambekna lah jukut ge bakal perang euy. Cek Mang Roda nyarita bangun anu reueus boga guru nu gagah sakti. Uluh kutan kitu Mang. Percaya kuring ge atuh sabab geus nyaksian sorangan kana kagagahan sareng kasabaran juragan guru teh. Tapi ari si Citrasena dikumahakeun kira-kira nya Mang. Ari maneh apa tadi kita balik si eta teh. Nah teu kadeng eta di kumaneh. Sakitu jang supala ngorolang teh nyarita. Nya ari ku kitu teh mah tapi apaan moal narima kitu bae meureun si Citrasena teh. Sabab tantu manehna bakal ngayakeun alasan naon sababna apangna manehna kita balik. Malamun manehna ngalawan pan narek diwarah kitu. Cek Rojana bangun anu teu sugema. Ngadenge Citrasena rek dibere ampun teh. Da kahayang manehna mah Citrasena teh dihukum anu saberat-beratna. Nu sakira satimpal jeung kasalahanana. Maklum Rojana mah masih keneh kasebut atah dina warahan. Jadi pamikirna teh can panjang kawas Mang Roda jeung supala. Ari Mang Roda pok ngajawab. Wah Bandungan we isukan atuh naha. Mang macanya ari palabah dinya nama ayo gagancangan leumpang ngarah tere anyog. Cek Mang Roda ngagedeg leumpang gancang. Rojana oge teu nyarita deui terus nuturkeun Mang Roda nu leumpang tambah gancang. Kitu deui Kang Ikung harita teh ngiclik nuturkeun pandeuri. Teu lilas rog tarepi ka lapang sarta der ngilu latihan jeung nu sejenna. Para mitra sadaya. Ayeuna kacaturkeun isukna di ponok geus pinuh ku murid-murid paguron monyet bodas. Malah supala jeung Bah Purwana oge geus aya di dinya sarerea kumpul ngariung sarta hempak merbayaksa. Ari tukang ngabagi acara geus ngabaku nya teh Mang Roda. Malah harita geus ngajentul diuk dina jajaran panghareupna. Satata jeung murid-murid sejen ngan supala jeung Bah Purwana diuk rada misah tinu sejen. Sanggeus sagala tarapti pok Mang Roda ngamimitian muka carita ari nu sejen jempling meuni simpe mung hanya kal waktosna seep. Dugi ka dieu wae heula dongeng nu judulna Musuh Warisan. Musuh diwaris-wariskeun para wargi
diwariskeun mah tu kahadean para mitra rajak hayang gitu. Ieu atuh ilmu anu manfaat wariskeun aya mah musuh diwariskeun teu puguh teuing lah dasar sinaga suni atuh. Aya wae mat jalil nya kitu keneh teu bareres pisan. Mangga para mitra kumaha atuh akibatna tina ieu kalakuan-kalakuan maranehanana. Geus tangtu meureun ku sararea ge tiasa kagamar, tiasa kasawang kumaha akibat jalmi anu ngajujur nafsu ngumar amarah ceuk paribasana tunggul dirarud catang dirumpak. Sagala pagawean asal digawe keur kapentingan manehanana halal cenah kitu. Ngahalalkeun sagala cara. Kumaha akibatna para wargi sadaya? Mangga urang antosan bae masih keneh lami dongeng gitu para wargi. Mangga atuh kanggo para wargi sugri kaum dangu sadaya nu sami-sami ngabandungan dina danget ieu. Mang Jaya sareng Kileuk sangahaturkeun wilujeng kantun bae. Mangga permios.